karaosnya, karaos ya. Namun ayeuna urang bisa mesek tafsir mah mau aya ribut mau aya ribut nya. Ayeuna datang ke Muhammadiyah Quran, datang ke Persis Quran, datang ke dia Quran, mau aya gelut moal nya. Sebab mana anak make Quran hadis. Kunaon para dosa kadang-kadang ribut baik, kadang-kadang faktor keilmuan anu kurang jelema, faktor fanatik. Makanya lamun kiai teu pati gaul kadang-kadang ribut baik. Ngumplek we di lemburna karena ka mana-mana geus asa aing pangmamaan. Heuh bah. Nya, makanya lamun jadi kiai kudu rada gaul saeutik. Silaturahmi ka mana-mana kayak bikin ulah ngumplek we di lembur. Makanya di urang mah alhamdulillah ya. Pengajian muawana, pengajian dauria. Jadi kumpul kiai teh wala tahu. Nyaho kiai macam-macam kiai. Aya mah kiai na kieu beuki pemerintahan. Nya usum caleg ieu Mang Tobing. Kedeung-kedeung caleg, kedeung-kedeung caleg kajeun kitu ieu keur usumna. Nya geus 5 bulan mah leungit dan kedeung deui leungit pusing-pusing amat. Ya, baladur sadayana. Allahu akbar. Balik deui aya musyrikin, aya kafirin, aya munafikin, aya mukminin. Nah, urang mukminin. Urang mukminin. Tak kamari ciri jama mukmin teh Pak, hiji ya. Ciri jama munafik teh nyaeta jama anu sok nyieun pamimpin tina lain golongan Islam. Hade. Eta jangan ada jama munafik. Geus pokona teh kudu dilalilana. Kamari geus nyarios paladur sadayana. Nya ayeuna aya jelema ngomong, kieu, jang naon milih pamimpin cenah jalma Islam anu teu bener. Mendingan jalma kafir bari ben. Ceuk kuring mah jalma kafir mah udah bener. Cirina jeung Allah kita bener. Kumarek bener nah. Cirina jeung Allah kita ben. Masa nyebutkeun Allah ayat 3? Masa nyebutkeun Allah aya loba? Masa rek dipilih paladur sadayana? Lamun jelema jeung Allah teh bener, yakin jeung jelema kumarek beneran. Nya jadi punten ayeuna jama mukmin paladur sadayana teanganna ceuk kuring mesen neangan pamimpin anu bener ke warim. Halo. Hese bah. Nya ngan aya nu bener, aya naon? Aya nu teu bener, aya nu rada bener. Aya nu teu bener, aya nu rada keureup ceuli. Teangan dah ku bapak-bapak. Sanajan ngaku pokona mah rek jujur, adil, tek-tek bengek, tek. Geus kaluhur mah tong hese-hese lah contoh. Ma'ruf amin sakitu kiai pinter ngajina luar biasa. Geuningan geus jadi wakil presiden mah menjedog saja. Ayeuna cenah naon ngaranna Anies segala macem paladur saya deukeukeun. Ngan eta di antara tilu anu pilihaneun tah. Gitu mungkin dina beungeut lagi nu rajin salat mah eta kosna nya di antara nu tilu da teu nyaho Prabowo jeung si eta mah aya tuna YouTube na ge masa ngalahudu tina beungeut langsung kana cokor si Ganjar geus itu percaya na YouTube na ge nya ningali beungeut Prabowo cek ieu beungeut naon teh mah beleuwuk kitu tapi lo gandeng teh Oh, apa? Gandeng tengah kalau ngomong kadinya. Soalnya na YouTube ya. Dengan yang banget lahudin geunah. Senang dengan yang banget lahudin. Kapanggih senang. Baladur sadayana. Tah, nya maka punten bikeun urang ieu. Nya. Jadi kudu nyaho di antara politik urang kudu kitu, Pak. Teangan nu rada bener. Teangan nu rada bener. Paladur saya lamun presiden, lamun DPR teangan nu rada bener paladur saya. Saha ieu? Nya, ngan nitip kuring ya. Ulah kudu nyaho, ieu Kristen lain ulah sacolok-colok na bawas. Munafik urusan ieu urang. Nya, lamun ayeuna jelema kafir dicol, munafik dah bisi teu percaya ka ayatna. Nya,
Kitu alladzina tidituna paladur basyiril munafiqina bi anna lahum ajaban alima bere kabar gembira ku anjeun Muhammad ka jalma-jalma munafik bahwa pikeun jalma munafik teh bakal menang siksa anu dahsyat. Saha si jalma munafik? Alladzina yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minina. Ya, nyaeta jalma-jalma anu nyieun paladur saya ka jalma-jalma kafir auliaan kana jadi pamimpin. Min dunil mu'mina henteu milih jalma mukmin. Munafik paladur sadaya ka dewe. Ya, punten ayeuna ye carek DPR ayeuna haritanu DPR RI pusat. Anakna naon Bandung paladur sadaya naon nya teu kudu nyaho Jawa aya eta boga anak 5 kabeh di pasang ku haritanu Kristen eta golongkotan bahkan babaturan si haritanu ieu babaturan Donald Trump pernah di mana di Amerika manehna ngahiji jeung Donald Trump. Daya bedana Panji Gumilang jeung Saifuddin Ibrahim eta sebenarnya masih kena sajurusan paladur sadaya. Tah jadi sing ade jalma munafik teh hiji sifatna sok ngagung-ngagungkeun jelema kafir. Nya sok ngabangga-banggakeun jelema kafir. Kitu. Taina paladur sadayana nya asbab nuzul tina ayat ieu paladur sadayana nya di dieu dijelaskeun ayat jelema paladur sadayana ukur memperdalam neangan kesalahan dina Al-Qur'an Yahuduna fi ayatina. Maka cek Gusti Allah, jalma mukmin fa'arid anhum. Maka deh maneh lamun ayeuna jelema anu terlalu memperdalam teuing ngobrol-ngobrolkeun kana kagorengan Al-Qur'an, tegasna keur ngagoreng-gorengkeun Al-Qur'an fa'arid anhum. Ngabalieur sa. Ulah ileun. Sehingga maneh anak eureun ngobrolkeun anu sedih. Tah, ieu teh ayat wa hajana jala bima kata. Ieu ayat paladur sadayana turun di kota Mekah. Naon sebabna? Di annal musyrikina kanu yahuduna fil Qur'an. Jama-jama musyrikin baheula aya manehanana terlalu ngobrolkeun teuing magogoreng kana Al-Qur'an, ngaledek segala macam. Gitu. Barang ayeuna Kanjeng Rasul falamma hajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam barang datang ke Madinah sorol Yahudu yang aluna misal musyrikin. Yahudi Nasrani sarua jeung jalma-jalma musyrikin tegasna ngaledek ngaguguyon nyepelekeun kana Al-Qur'an anggap enteng nya takumaha wa kana munafiqina yajlisuna ilaihim yasmauna minhum al-hawan gitu jeung aya sajama-jama munafik dariuk di dinya ngadengekeun tina obrolan-obrolan jalma Yahudi jeung Nasrani teh wa yastajauna mahum sehingga naon ngaguguyon ngaledek serta jalma kafir ka jalma mukmin tentang masalah Al-Qur'an ilueun jalma munafik. Tak kumaha urang paladur sadayana nya gitu ilueun tah lamun ayeuna jelema keur aya ngagoreng-gorengkeun Quran nyepelekeun ngahinakeun kana Al-Qur'an dengekeun tah ulah jadi bisa dikieukeun Pak lamun ayeuna paladur sadayana aya jelema keur ngomong goreng ngajakan ngobrolkeun goreng ka urang ngomong ngajakan ngomongkeun batu dua solusina hiji salewangkeun eta omongan kana omongan sejen eta mah nya jelema na kitu koretnya ge nya itu pabrik rada gandengnya kudu kitu tah eta mah keur nyalewangkeun omongan nontonnya jadi seolah-olah urang pura-pura teu ngadeng nya
aya jelema ngomongkeun PRW ye Cipamemet da RW teh tambah hideung anak banget nah misalkeun kap loba kapoe kos nanya contoh Pamemet dieu mah nya kitu salewankeun eta tanah nu di itu deket pasantren dipelakan jeruk kitu kitu ngaranna eta naon ngaranna megoskeun omong ulah ilueun nya ayeuna RW eta lomang hideung ge rada ieu cenah keur gawe di mana boe teh jadi rada hideung gitu ya tah eta baladur sadayana kitu artina ulah ilueun lamun ayeuna jelema keur ngomong-ngomong doraka ulah sarwana sebab tah aya dina najwa mana wasam ukaman sima wasam ukasun an sima ilqabi kasonil lisani aninut kibi wasam muka ari pangdengi maneh raksa ku maneh tina ngadenge anu goreng seperti maneh ngaraksa leta naon sebabna fa innaka inda simail qabi syarikun nikoli lamun maneh ngadenge perkara anu goreng eta babarengna sarua dosana Pak padahal urang ngomong teh heuh cerita mah kos kitu jelema koret bea koret ku surang nya caleg datang kucuk eta mah caleg koret cenah ngomongkeun batur bu edan aya begitu la ilaha kudu manehna ge koret ya subhan ada mun urang ngadenge ayeuna Pak Muhammad aya nu ngomongkeun bat sarewangkeun kana omongan saja ulah saruan kemanakeun be tah ieu diantarana jadi Al-Quran mah luas baladur sadayana gitu wakna sebabna cek Gusti Allah wa qad nazzala alaikum fil kitabi hei jama-jama mukmin geus teman-teman turun ka marane kabeh dina kitab an ijasamitum ayatillah yenta sanyanyana kalakuan di mana-mana marane ngadenge ayat-ayat Allah yen ngadenge jalma mukmin ai jalma mukmin mah wa ijatu lihat alaihi ayatu jadatum imana tambahin ayeuna mah ngaji Quran Pak bapak-bapak diajikeun Quran ya ayeuna ye yakin teh teh yakin dan dibacakeun ku sumber bados adalah Al-Quran tambahin mah benar tak? Tambah, namun dibacakan hadis tambah iman, dibacakan Quran tambah iman, dibacakan ayat qaul ulama tambah iman, tambah pengerti. Ya, ayeuna paladur sadayana jalma-jalma, ya, jalma-jalma mukmin mah lamun ngadengekeun tambah iman. Zadatum kumaha lamun jalma-jalma kafir yuktaru biha kalahkah eta Quran teh dikupuran artina ngupuran karena Quran nah cenah kitu eta mah kitu qala satirul awalin dongeng-dongeng baheula eta ieu Quran ieu caritakeun naon nyaritakeun perkara nu teu pasti cenah kitu ngapa ayeuna moda Megawati ngomongna ngapain ngomong-ngomong yang belum pasti disebutna akhirat mah belum pasti Pamemet tolong pugusnya modal gedeng lagi cirina pasti saya modal ya tadi kuring buka babaturan sabentar kuring Muhammad ih ya Allah geus loba ieu babaturan ngarorakeun kemari di si Amang di ditu di Kulon maot Mang Aep di ditu dan Cabungut maot ya ya Allah aya di Cibinong maot kitu ya kamar tadi pisan diceritain aduh bisa ada tereng malaikat teh dia terus kedeketan babaturan po rada tere ieu makanya ngobak kene program cegir yang dua tingkatkeun ieu yang nyieunkeun imah anak program ngobak kene mudah-mudahan lah nepi komo Pamemet geus bodas kabeh kos
tiheula nu geus barudak salebukna Pak. Moda abah geus bodas kabeh ada tiheula lah. Kan kitu-kitu bodas kabeh. Allahu Akbar. Ya, pada pikir-pikir mah di dunia capek tapi orang betah ya. Di dunia capek tapi orang capek mah tapi betahnya banyak. Di dunia mah dicarikan pamajikan tapi mun di akhirat mah moal. Kerceuli lamun di akhirat aya dicarikan pamajikan. Moal aya. Masa aya bidadari nyarekan. Atau moal. Ya, atuh kunaon kana moal ararempu. Tanya asal ruang goreng, rada muwakalah. Aduh, ngaji sok jadi resep wae momen 5 menit deui durasi. Aduh, Gusti ya Allah ya Rabb. Ya. Tah, yukparu biha di kuburan kalau lumpur mana ngaledek. Dah dongeng-dongeng baheula. Ngomong-ngomong nu teu pararubu. Abu Lahab kan keturun surat Al-Lahab tabat yada Abi Lahab wa tab ngomongna kumaha dikumpulkan cekannya Rasul halumi kadari kumpul Rasul nyaritakeun masalah baas kiamat akhirat surga neraka cek Abu Lahab sampai ngomong ge tabat akaya Muhammad cilaka sia aing kalakari kita ngadengikeun nu kararitu ngomong mah piduiteun ieu ngomong naon cenah itu para ruku Kanjeng Rasul ngalamun we aing ngomong bener tapi nah dikiekeun cenah akhirnya turunlah surat tabat yada Abi Muhammad lain aja nu cilaka tapi memang Abu Lahab maka Abu Lahab apa memeh paehna diasingkeun tinggal yeuh baca sejarah boga panyakit anu pigilaeun nepikeun jelema anu ngeundeukkeun da pernah nunjuk kieu tah ka ieu kana ieu kanyaron taban laka ya Muhammad sebab Abu Lahab ieu termasuk mamang kanjeng Rasul teh termasuk yukparu biha baheula eta kafir Quraisy ta Yahudi ge kitu wa yustahza'u biha naon cen termasuk jama-jama munafik ilueun jama-jama munafik sampai terjadi kan ayeuna Pak lamun cenah mah wallahu alam kuring teu nyaho lamun bapak-bapak asup pegawai negeri aya pertanyaan hebatan Pancasila hebatan Quran cenah nah wallahu alam kuring naik pegawai negeri nya lamun nyebutkeun hebatan Quran teu asup eta ngdidin teu asup ayeuna paladur sadaya teu yustahza'u ngaledek teu percaya ya lain urang ayeuna ngahinakeun Pancasila Pancasila mah undang-undang dasar negara sanegara urang undang-undang kajeun memang kudu dihargaan balamun saya ngan lolobana undang-undang ieu nang nyieun jelema ari mah geus hak veto lamun ditanya nepi ka modar aing mah arek nyebutkeun hebatan Al-Qur'an sebab naon Qur'an ieu ngahukuman jin jeung manusia seluruh dunia jin make Quran nu Islam mah baladul sayana manusia make eta teh ledekan eta wa yustahza'u biha ledekan zaman-zaman kiwari lain ngaledekan saukur keur macana hungkul baladul saya dina hukumna ge dilaledek nya kitu maka cek Allah kadehe jalma-jalma mukmin pala taqudu ma'hum maka ulah dariuk caricing maraneh kabeh beus eta jalma-jalma munafik sehingga manehanana hatta yahudu fi hadisin ghairi sehingga manehanana ngararomong dina omongan nu sejen lain ngaledek Al-Qur'an deui nepikeun ka eureun ulang hiji geus pindah we omonganana karang urang sok rek ngadengikeun mah naon sebabna lamun ayeuna innakum ija mislum lamun ayeuna urang ilueun ngadengikeun batur keur ngomongkeun batur engke urang sarua bae durakana makana geus lamun ayeuna keur ngomongkeun minimal urang kaluar atawa salewangkeun kana omongan anu sejen ngan lamun bisa ngan kuring mah sok kieu langsung lamun aya jelema ngomongkeun sia mah lain ngomongkeun cenah mah Kang Haji nyaritakeun PA
ngomongkeun jeung nyaritakeun pan eta kene dulurna nya tah paladur sadayana innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Naon sebabna? Allah bakal ngumpulkeun ka jalma-jalma munafik jeung jalma-jalma kafir paladur sadayana dina neraka jahanam sakabehna. Dijieun lamun urang iluan ge ngahiji. Nauzubillah min ya. Alladzina saja munafik teh paladur sadayana alladzina yatarabbasuna bikumud dawair. Paladur sadayana jalma munafik teh kekeh hayang umat Islam ieu rejet hancur. Kan munafik tiqadi, aya munafik fi'li, aya munafik qauli, aya munafik tiqadi. Jelema sama sekali anu teu percayaeun kana ayana Gusti Allah, teu percayaeun kana hukum Allah, tapi pura-pura. Kartos apa? Hatena saeutik oge eueuh kapercayaan ka Gusti Allah tapi pura-pura. Sadat osok sadat. Sadat biasa, bahkan osok salat engke. Ceuk ieu ge osok salat, osok sedekah, osok zakat. Dieu. Ya, makanya Kanjeng Rasul lamun teu dipurunan surat Al-Munafiqun paladur sadayana katipu Kanjeng Rasul. Allahu Akbar. Sehingga lamun jalma munafik ya, jalma munafik Pak. Fa in kana lakum fathum minallah, lamun orang Islam menang paladur sadayana nya menang kemenangan dina perang segala macam, maka qalu alam nakum ma'akum jalma mukmin pan aing teh ngahiji jeung mana? Aing ngosok salat jeung mana? Ye, aing grup maneh? Gitu. Aja ngomongna kumaha? Ngomongna kieu. Aya meureun. Ngomongna kitu. Atuh gaul ka artina kabagi kabagian. Nya ngariung eta si munafik. Ileug-ileug kan segala. Hajut tadi bare berkat ngadat kadang-kadang saya. La ilaha Allahu Akbar. Ya, itu paladur sadayana. Nah jadi namun ayeuna jelema kafir ilueun teh kudu ngariung boa eta. Boa lah. Ya, Allah. Jadi mana nu menang mana nu ilu. Bahkan paladur sadayana wa in kana lil kafirina nasbun, lamun ayeuna jelema kafir menang naon babagian nu meunang cek eta munafik ngomong ke alam nastahwid alaikum pan aing nitah nyieun pemimpin teh kasihan nu ku aing sia teh supaya nyieun pemimpin di golongan sia supaya sia teh memimpin ka jalma mukmin nya wa alamna nakum minal mukminin anu ayeuna molitikan ka jalma mukmin teh saha ayo pan meunang teh sia gara-gara aing strategi aing nyieun ka jalma kafir gua buron ya wa ijalaqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama akum innama nahnu eta jelema munafik mah. Jadi lamun kapanggih jeung jelema kafir wa ijalaqul ladzina amanu qalu amanna aing iman wa idza khalu ila syayatinihim di mana-mana ayeuna balik ka gegedean munafik aing mah ngaledek bae kitu ge politika lieur teu mangkendi menghadapi jalma munafik makanya aya di politik mah teh membuadeg munafik subhan ai kapanggih mah sesalama patangkeun tukangan masih dicebean ya makanya nu indah mengaji mengasma munafik eueuh nya bener-bener lillahi ta'ala kitu paladur sadayana takarak cek Allah Subhanahu wa taala nyarios di dia wallahu yahkumu bainakum karak paladur sadayana Allah lah yang akan menghukumi antara kalian di hari kiamat arti nabi ayyadkhulakum al jannah Allah bakal masukkeun ka jalma mukmin ka
ka urang kabehan kana surga masukkeun ka jelema kafir munafik jelema musyrikin Yahudi Nasrani kana neraka wala yaj'alillahu al-kafirina 'alal mu'minina sabila jalma mukmin jeung jalma kafir nepi ka ira ge moal nyambung istinsolan hese nyambung hese disambung-sambungkeun ge hese teh hah bapak-bapak lamun nu boga iman ningali pamunkaran kadang-kadang hate kesel teh nu aya nu jinah kesel teh kesel minimal kesel teu nyambung hate bae teh nyambung Pak ayeuna aya jelema tara salat di lembur hate sok kesel teh moal nyambung bener teh he lamun jelema aya tara salat hate mah kesel nya eta teh iman Pak ngaranna nu kitu teh iman nandakeun dina hate urang aya lamun ayeuna urang geus ridho dina pamaksiatan dina pamunkaran berarti urang sarua imanan eta minimal kesel urang aya boga pamajikannya tara salat di sabana teh pamajikan hate mah heuneuk dititah galakan manehna kadang-kadang sakeun ayeuna bapak-bapak boga pamajikan tara salat dititah duh maneh ge can bener nya kesel kadang-kadang hate makna jalan antara kekufuran jeung kabeneran nyambung naon sebabna ari babalikna jalma mukmin maka surga ari babalikna jelema kafir mah kana neraka nya apana sing adelah urang ngagaduhan sifat munafik sakitu lanan paladur sadayana insyaallah lah nyambung nya mudah-mudahan sing agung manfaatna sing ibadah